Dongeng Siluman Piit bagian ke-8. Sore hari tate di imahna juragan jugala di sisi lemur manuk masih keneh kadenge aya anu sarada patembalan jeung sora tongeret di rungkun awi. Ngahaha we julagan juga teh menang pamuji ti si Barnas. Hahaha, anjeun bisa wae Barnas euy. Tapi kaula masih keneh acan jongjon, acan sugema euy nyawa sorangan. Ulah hayang tah eta kasawahna anu disebutkeun nu bogana Pak Haji Aman teh ya anu ku ngaing oge geus dibejakeun ka anjeun meureunnan Barnas. Kumaha tah ayana euy? Kira-kira tah ku anjeun bisa moal tempo deui ka ditu jeung anjeun oge geus nyaho meureunnan Barnas. Mun bisa mah sing buburu leuwih gancang lah. Jieunkeun alpuka atawa cara supaya ieu si Haji Aman buru-buru ngajual kana sawahna. Ek diganggayong tong lila teuing. Ieu mah ame buru beres we. Tapi ari tika dipateni mah ulah waka euy. Nya pisan juragan. Ari balabah tika mateni papada jalma mah ku urang teh. Kudu ari ngahaja mah kitunya kudu dieuweuhkeun kudu diulahkeun kitu maksud teh tika ulah tika saperti kitu. Tapi ari maranehanana teh karuateun mah meureunna nya juragannya. Eta mah lain disalah urang, manehanana we teu kuat nandangan. Bisa ti urang meureunannya juragannya. Eleh benar pisan euy. Tapi anjeun oge kudu sing inget euy. Naon karah ari ieu perkara-perkara anu perkara ieu teh aduh kuring jadi lieur ngawangkongkeunana euy. Pokona mah rahasia ieu. Rusiah antara urang duaan euy. Ulah tika bocor kanu sejen dalah kajikan anjeun atawa ka balad-balad urang nu sejen oge tawa komo kanu gawe sok comel euy anjeun ge lamun tika bocor ieu nyaho sorangan apa sorangan meureunnan. Eleh eta juragan menika pok-pok deui asa kumineng unggal aya jalma anu euker di cirian atawa jalma anu euker di gawean osok kieu wae nyariosna juragan mah ulah kitu juragan da aya nama meureun di antara duaan urang teh nya oge juragan teh juragan kuring dunungan kuring da baheula mah urang teh sosobatan jeung deui ari palebah dieuna mah rumasa kuring teh juragan jalma anu naon kitu teh mah anu bodoh dina mikir tapi ari dina ngajalankeun kana istilah nama tarekah gitu tah nya juragan oge bisa nganalkeun meureunnan. benar halus anjeun halus pisan dina mikir ari palebah kitu mah sok lah mun bisa mah 2 minggu ka hareup ieu si juragan Aman teh kudu sing naonnya sing hasil lah ngajual kana sawahna kumaha we carana mah. Mangga atuh juragan mangga. Tina wangkongan ama ieu antara juragan jugala jeung si Barnas teh geuningan bangun aya sangkut pautna jeung kaajadian anu lumangsung atawa anu ngeunaan ka Pak Haji Aman teh tapi teu acan dijelaskeun naon wae nah bener eta geuringna juragan Aman teh lantaran wisaya ti juragan jugala anu dibantuan cenah ku si Barnas. Cag urang tunda saheulaanan urang nyaritakeun kaayaan di lembur pasisian. Dina waktu anu hampir sarua dina sore anu eta keneh dina poe anu sarua keneh Den Surya keur ngawangkong we jeung Mang Obon.
di baturan ku Pak RT. Malahan mah katingali karak leos pisan Bu Hajah mai rancai opieun jeung lalauhna kayaning canet kampung we saperti ranginang dodol jeung nu sejana. Maklum di imah jalma anu meunghar ari kadaharan wae canet-caneteun wae mah tara aya endatna sok aya wae komo keur mangsa harita sok loba semah atawa jalma anu ngan ukur sakadar ningali atawa komo saperti Pak RT jeung Mang Obon mah nu sok rada mineng mantuan cenah hayang ngilu narekahan tea kana supaya gancang cagerna ieu Pak Haji Aman. Aya cenah 3 poena ti saprak dikeureuh dibacakeun kalimah thayyibah ku Den Surya tea nu diselangan ku si Jantra malah kadieuna mah Pak Lebe jeung Pak RT oge aplusan pilih genti ngilu ngemitan tarekah kalawan doa jeung ikhtiar kalawan ubar aber ka dokter berkah karaosna ku Pak Haji aya karasana malah sanggeusna 10 poe mah Pak Haji tika keur saeun calik malah bisa ngobrol sagala rupa. Kulutrak cenah panto kamarna Pak Haji teh karungu ngulutrak satuluy nama kalayan disarangan ku Bu Hajah ieu Pak Haji Aman teh kaluar ti kamarna muru tepas rek hayang ngariung cenah ngilu jeung jalma-jalma nu keur ngobrol di hareup imah teh. Aduh Pak Haji kade atuh bilih teu acan sae mah ulah waka keluar bade ka mana atuh Pak Haji teh kitu cenah karungu Mang Obon nyarita. Den Surya nu kabeneran nu kangan kalebahan lawang ka imah manehna tuluy ngaliuk tidinya manehna langsung we geuwat hanyat nyampeurkeun kana Pak Haji tapi tidinya Pak Haji ngangkatkeun dengan bari nyarita. Keun Surya ulah waka teu kudu naon teu kudu dicekelan bari Bapak hayang nyaho ieu bener teu kuat teh kemae rada lalawanan mah ih sanes kitu Bapak ama bilihna teh geubis moalna naon yo arek maturan mah nuhun nya anjeun bisa geten nungguan ka Bapak sami-sami Bapak. Satuluy nama Pak Haji teh nyariung we jeung jalma-jalma nu kabeneran keur ngaranyang di dinya. Satuluy nama sababaraha waktu sanggeus ngobrolkeun perkara-perkara nu sejana Pak Haji tuluy nyarita. Kieu barudak Bapak teh hayang nyaritakeun hiji perkara anu naon istilah nama ngaganyel jeung sugan we bisi oge deui aya sangkut pautna jeung anu karandapan ku Pak Haji ayeuna. Aya naon teh ama karungu Den Surya oge jiga anu bangun heran malahan mah ditemal ku Pak RT. Waduh ayo naon atuh Pak Haji nyarioskeun naon kitu cenah ceuk Pak RT teh. Kamari mah ama teh Surya kuring teh Pak RT katut Mang Obon teu ari ku nyaritakeun sadar nama kana kaayaan tapi antara istilah nama selang-seling sabab kuring teh inget gitu di urusan teh mah tapi jika teh bisa ngadalikeun kana awak jadi nya alhamdulillah meureunnan ayeuna geus aya leungna sanajan asa kararesel sabab jiga nama geus leuwih ti saminggu kuring teh ngajojoprak di kamar teh meureunnan karak ayeuna meureunnan poe-poe ayeuna 2 poe ayeuna urang kuring ngarasa geunah teh tah ku kituna aya perkara anu bisi lantaran tidinya anu hayang diwangkongkeun nya tuh ama teh aya naon teh perkara teh heula atuh Surya jong we bisi arek ngopi heula mah Pak RT ieu mah ameh tenang we Mang Obon sok bari nyana teh hayo kieu sabenerna mah
Pak Haji teh ama teh Surya samemehna ngarasa kergering teh pernah dipegat orai nama jika orai biasa tapi eta rupana teh warna teh bodas menikah nyacas malahan mah delegegan segala rupa ka ama gitu tah jika aya anu hayang nyamperkeun atawa anu hayang macok nya ku ama teh dipangpeng ku lulumpang nah teuing ku kayu pokona mah di tanah sawe eta orai teh tika kaburna pokona mah ngarenyang jeung ambir-ambir arek lumpat sagala rupa tapi dak can geruh harita teh jeung di arek nyaritakeun ka ibuna ka inung hidup Surya can ari sabab harita teh pas-pasan malahan mah jika nama wayah kieu oge beres barang dahar teh gitu dahar botram harita teh da jeung buah aja langsung karasa lieur tadi nama arek nyaritakeun perkara ieu sugan bisi ayana naon tah meureun ayeuna karak bisa dicaritakeun teh uluh aya bodas orai bodas sapertos kitunya ceuk Den Surya bangun anu heran pisan kitu deui Pak RT katut Mang Obon sajongjongan mah nu aya di dinya teh pating haluleng we jiga anu ngalenyepan kana naon wae anu ieu geus dicaritakeun ku Pak Haji oi punten ieu Pak Haji sareng sadayana anu sarumping di dieu aya naon Mang Obon ulah sasarengan kitu atuh jiga daria tapi jiga anu heureuy ceuk Pak Haji bari semu mesem nya kieu ningan ari abdi mah nya punten ieu Pak Haji abdi oge sanes ngalelebehan kitunya punten ieu ieu punten dalah sate acana oge kuring teh asa kaingetan kitu tah ieu samemeh jikan kuring mah iti kitu tah si iti memeh gering teh kuring teh mangihan orai tapi lebah-lebah nama sarua pengkeren bumi abdi kitu tanya pengkeren saung ngan nyamung pantah kanurungkun laja belah ditu caket bumina caket kebon Pak Haji belah dinya tah tati dinya teh kuring mah harita oge menakan orai sami ngan lain bodas oraina tapi ieu mah hidung menika melas pisan eta orai teh tapi ditelek-telek mah eta tungtung orai teh saban-saban keur ngaleos kitu tah semu aya koneng-koneng rada aneh salaresna mah tapi kuring teh teu pati di naonnya teh pati di ropea salaresna teh kitu nya mung kaemutan we Pak Haji nyarios sapertos kitu aya penyakit datang kari-kari samemehna papendak orai jeung nu aneh sapertos kitu tah kuring teh ayeuna teh jadi mikir boa-boa nya kitu tah alantaran gara-gara kuring oge kuring oge harita tika digejret ku batu sagala rupa harita teh tapi nada henteu pae malahan mah tika kabur keuna mah keuna kitu tah sabenerna mah malahan mah tika ku kuring teh dikoerkeun ku awi teh jiga anu ngajoprak kitu tah tapi perilah tidinya ngagurimpal deui tah Pak Haji tah sapertos kitu teh kurusur we kabur tapi dinya rada aneh nama si orai hidung teh sabab ieu tungtung buntutna teh nika malas dina hidung malas kitu teh aya semu koneng-koneng dina tungtungna tah kitu tah susugan ieu bahan janten emutan nah anu janten ka jikan kuring oge si iti kitu tah alantaran kitu aya hubunganna sareng orai sapertos kitu tah Pak Haji ieu sugan we imah ieu sabab kuring oge kakarak sadar kitu tah ieu mangihanmu sapertos kieu teh kaemutan ku Pak Haji bieu ceuk Mang Obon carita rada panjang lebar ngarungu kana beja atawa carita ti Mang Obon saperti kitu leng deui nu aya di tepas bumina Pak Haji teh sing aruleng we ngaharuleng jiga sarua oge nu nyamung-nyamungkeun jeung ngalenyepan kana dua carita anu jiga sarua saban-saban geus nanasa aya orai sanajan beda cenah oraina nu hiji mah bodas nu hiji mah hideung tapi aya hubunganana oge ngajadikeun aya panyakit anu hubungan jeung ingetan
kadenge Pak RT nyarita. Lain punten yuh kasadayana yuh. Ari ceu kuring mah aya disebutkeun teh mah aya hubungan anaknya juga aya hubungan yuh. Tapi da aya bedana. Ari Pak Haji mah nya orayna teh ditanasa ku Pak Haji, tuluy Pak Haji anu jadi kaserangku kasawatna atawa penyakitna. Lamun Mang Obon mah nya Mang Obon pan anu nanasana oge kitu sanes Mang Obon. Oh nya kitu. Tapi anu jadi gering geningan kalakah mah itikna tah ti dieu teh aya sarwana alantaran urai teh tadi nanasa urai, tapi aya bedana oge. Aya nu hiji mah kabatur, aya nu hiji mah langsung kesorangan. Tapi di dieu oge rada heran oge ieu sabab aya dua urai anu aneh. Anu hiji hidung tungtungna cenah bieu koneng kitu nya Mang Obon. Mun anu hiji nu Pak Haji sapertos tadi mah geningan bodas nyacas gitu atau aya warna sajian Pak Haji atau nyacas wae Pak Haji. Katingali ku kuring mah bodas hungkul dah tuh. Aya kitu teh mah benten lah oraina cindekna mah sapertos kitu. Ari ningali kana aya hubungan mah jaga ari kuring mah sok emut we. Sok aya naonnya kitu teh mah wawadi ti kolot kitu geningan lamun ulah cenah ulah satenggel-tenggelna komo ka orai mah kitu cenah bisi aya matakna tah cek kuring mah ieu perlu ditaroskeun ieu kanu ngarti ieu kitu cenah ceuk Pak RT teh. Sanggeus kitu karungu Den Surya nyarita kieu Pak RT sae pisan pamendak ti Pak RT terus nuhun deui ka ama anu parantos nyarioskeun kitu tah kana pamendakna nya perkawis ieu oray anu warna bodas nya kitu deui Mang Obon kedah diemutan ieu teh sabab dihenteu-henteu oge ku urang kedah dipercaya yen aya makhluk pangeran anu disebut jin atawa anu sejena anu cenah mah karungu deui ku abdi oge osok surup sumanding kana bangsaning sato tapi teu kabeh sato ditungguan ku jin jen cantang tu deui meureunnan. Ieu perkara teh aya sangkut pautna jeung perkara oray teh. Tapi upami aya heueuh teh mah sapertos kitu ari mungguh kana emutan abdi mah kitunya. Sakumaha kuatna oge dodoja sagala rupana oge naon wae misalna kunaon curug getihan sababna katurih ku bedog atawa ku peso. Katurih ku bedog atawa ku peso nama eta mah jalan anu intina mah urang dicoba we ku Allah meureun raheut teh. Sapertos kieu oge ari cocobi ti Allah mah kaserang ku kasawat. Ari sababna mah wallahu a'lam. Intina mah ieu mah anu kaemut ku pribados gitu. Ama Pak RT sareng Mang Obon. Eta sadayana oge takdir tinu maha kawasa rek takdir sae rek takdir awon tah nu kamari meureun nu awona kaserang kasawat tah ayeuna anu saena kapan alhamdulillah meureun ari ama ayeuna parantos aya kamajengan malahan mah karunguna mah maiti oge atos tiasaeun nyarios kitu sanes Mang Obon ceuk Den Surya malah bari nanya ka Mang Obon. Mun da panginten kamari teh geningan si jang mantri na teh ku Aden dipibarang ningali oge kasih iti jadi we diranungan jabade saur Aden oge sok aoskeun oge ka ma iti sugan we ieu doa kalimah thayyibah teh janten oge wasilah kana engal di naonnya dicagurkeun anak kasawat kitu tah si iti nyaku kuring oge diaoskeun marahan bakalan si Jandra oge osok ngilu ningalikeun cenah bari jeung maca kalimah ti Den Surya tah alhamdulillah geuningan ayeuna mah sanajan acan tiasa hudang sapertos Pak Haji tapi ditanya-tanya wae mah aya kalan-kalan sok naroskeun si Ujang atawa si Nyai oge budak kitu maksud deh. Tah kitu ceuk Den Surya bari nuluykeun kana kekecapana sagala rupa oge aya dina takdirna Allah sakali deui anu saena atawa nu awona. Waktosna
Waktusna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha ieu lajenganana ieu keur ngawangkungkeun cenah panyawat hubunganna jeung naonnya jeung oray cenah ya aya hubungan atawa henteu nya ieu mah nya namina oge carios mugia bahan katampi santen janten sareng janten pangmubarah mana aduh ampun ya wilujeng patepang deui permios.